ke mana, Wak? Biasa, iya rek mentaan KTP. Kernaon maneh di dia, cek dia. Keruin we di dia mah KTP jang Wak. Ya biasa, jang kumpul penida, ya berjang masyarakat ya teh. Aya ieu oge bagian didinya meureun kan. KTP jang naon mah nu benerna ieu teh. Lah, aju mah cicing we lah teu kudu nyaho, pokona mah ieu mah pokona mah jang urang di mari mah jang nanaon. Atuh aya kitu mah. Lain mah bisi jang naon. Moal ieu mah da jang moal kasasahakeun, moal jang kana pangemokeun moal ieu mah moal. Atuh aya kitu mah. Geus atuh urang rek nagande ka menu lain. Atuh ari kitu mah, Wak. Jana haji, anakna balik Jakarta euy. Intip lah. Dapur kayaknya manusia teh kemana korolowas nanti euy bangun mereka deketan anak haji ieu malah mereka yang nyaho we dek ayo kemana korolosna lah geuning ieu manusia teh ieu ku aingkeun sia heuna lengo di dinya reka deketan anak haji di Banyur ku aing sia nah haji teh euy sawah ieu haji. Iya, haji goblok. Aing di Banyur sedang goblok haji teh. nya cocok aing sia lah barek naon eta mah kajeun demo ka anak haji abong kena anak haji balik Jadi ulah salah sangka heula aing teh ka dieu teh rek minta KTP lain bantu rek ngabadog. Ngan tadi teh gogoroan ku aing haji teh eueuh tuh bisi haji teu percaya mah aing mintaan KTP dina ari haji nu korek-korek teuing. ah nyaho haji ge eta mah alasan haji mah nyaho rek kadegetan anak haji nyaho lah Lain je mintaan KTP atuh hajina kapina-pina teh anjing uing make di Banyur. Uing mah moal nyopot banda haji moal rek KTP ji KTP nah kapina-pina teh ngari haji koret. ana naonan deka mah punya-punya KTP na jang naon deka nyaho sia mah punya nyopotan KTP teh aku nyam injem na beke nyaho Haji mau haji ya menggeus atuh ari kitu mah aing di Banyur geus ku haji goblok teh aing rek mantok ieu ulah mah dor we ka ditu mantok mah teuing dewek dipunta-penta KTP jang nanaon dewek copotan KTP teu puguh teu karuh teu ngarti dewek mah kucingkeun ting ari riweuh ka haji naon manusia kitu lah tas di mana lah ganeng sia tanya aing tas si haji aing teh di Banyur gara-gara haji goblok aing karena rusing kemaran si ojak gara-gara haji goblok aing di Banyur mintaan KTP oke goblok teh haji teh lah ting kemaran au si ojak teh mana Wajo? Ah, ganeng sia tanya bukan aing teh pusing gara-gara haji goblok aing di Banyur ah goblok sia oh goblok sugan ku aing ditanya bener-bener manusia teh kakak nyungku bari nyokot dagangan dewek teh hor oh bener lah bro haji hayang eta hayang entong ah ngasaan atuh haji meuli atuh haji mah meuli ah mau dibayar haji mah ah dibayar ku dek oge atuh ah entong nah jama bongkar dewek ke kabina-bina teuing deka dibayar ku haji ge ah mah lumayan ya rugi 5 siki ke kocokot hungkul ari dibayar henteu sayang aing mah haji mah ajeun keneh dipiceun daripada ku haji teh mah sayang curig teh kabina-bina teuing ka dewek teh ehet mah Oi.
Ya, kemana ya? Oh syukur di mah Ayah, ayo nengnya kandak musuh musuh. Musuh kemana ya? atunya kawahangan banyak kaleuweung musuh pasien teh Bener. kawahangan aya lokal mah leuweung mah careuh Iya, jujur halus nih. heeh ayo orang musuh Ayo, kayak bebejak lah. lah atuh kudu bebeja Ini nih suka. atuh cik Bebejak nanya. oh atuh cik lah Yo, musuh bola. Bahaya cenah, ya. Mana udah banyak kayak gitu. kamari oke dewek menang Bahaya. Ulah di dalam kan cewek ulah. Makanya menang gua. Menang Chan. Oh, bohat cuma. dewek gimana atuh woy gimana musuh woy jauh-jauh aja ka dieu Aduh bakal gini deh kan ojak. Tidak makan heula dek. Kalau gak sawa dua hangan teh. oh desa pahayang kadinya dewek teh Oh, temenang dek heula di dieu mah. Ayo lah jeung jeung kodel kali ini ah. wah atuh ah Oh, ayo lah. Nama gua ayo lah. Goblok. Si Badul. Aing kita kan rusak di hanap kehen. Goblok jatuh siono laut ka bapa. Awas bae kehen. Lebok anjing. Alah bokek di dalam lebok akan batu. Ayo. Awas yang kehen ku aing digawean sia karunya bagong. Yang aing kemudian dulu. Awas jangan dulu aing digawean terus ya keket jangan terus aing rek cicingnya aja jelemana aing ya keket akan bagus jata akan jaket Wih, berdua balas dendam modern aing acak-acak sya keun aing sia goblok kena tadi hanap ayak aing timpuk deui ah goblok teh kok aing dinu lanjut ah kek aing kawian deui goblok deui bener keket aing gawean deui sia bagong akan aing udah berat-berat berdua dia akan dia rasa
goblok sia. Anjing, goblok si aing atuh balas jarum. Tungguan aing ditolong kehet sia. Aing, tungguan aing. Duh, sia. Kanaon kayang sia teh goblok. Anjing teh, ngomong kena bohong goblok. Sia. Anjing, goblok teh, kepet aing sia. Anjing. Nah, sia, kehet. Aku si goblok karo aing sia. Masuk. Aing awas sia. Anjing, aduh, goblok, aduh, ampun kehet, aduh, anjing, sia, goblok, anjing, makan, berdua, makan, kehet, makan, anjing, makan. Anjing. Anjing. Kan maneh teh kieu teh ninganan kelayutna. Kadi tuh kadi yeuh. Sini nganyut. Nah, yang jadi kieu. Udah mangeus. Mangeus. Kewa geus kalolot. Geus kumis guys. Eta kusi itu tuh di heula lah. Mangeus ya mangeus. Baru aing dijual Pak. Aku puput lah dia aing teh aing teh Jangan aing teh. Harus aing dibuat dua pangku deh kalau gini. Hari nu bongeng tadi tanya ke ngeus Coba eta mangeus. Balik anu mah balik. Mangeus. ya kurang pelan balik sok mau bener enggak Awas ya berdua. Wah, sanging sia. Ku aing isukan pake tuh mau pangis sia kehet. Kolot mah geus kolot. Dikepet ku sia monyet. Kolot.